Sedih urang mah ieu teh. Sedih kunaon maneh teh? Nyeri hate urang mah. Nyeri hate kunaon? Ya, cek ente jeung ente. Naon anu dimaksud penyakit hati teh? Penyakit hate nya. Cek Aagi mah penyakit hate teh keadaan hate anu pedik jeung sirik. Sabisa-bisa salaku jalma anu taat kuduna teh ngajaukeun eta penyakit ku cara doa ka Gusti Nu Maha Suci. Alah, sok alim maneh. Lamun cek dokter Heming mah nya penyakit hate teh hepatitis. Asal muasalna mah tina tipes. Nah, cara pencegahanna kudu istirahat, jang tuang anu cukup, sarta ulah minum alkohol. Cek kuring mah penyakit hate teh nyaeta naon ya? Nyaeta susah move on. Sakalina move on ka bogoh batur, dari kamah apa tuh?